Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sareng simkuring Ibu Nur Aisyah Suwanda, guru mata pelajaran Bahasa Sunda UPTD SMP Negeri 2 Banjar. Dina danget ieu urang saserengan diajar ngeunaan paguneman. Materi pangajaran kelas 7 Bahasa Sunda SMP. Sata acan diajar, hayu urang ngadoa saserengan nurutkeun agama oge kapercayaanana sewang-sewang. Sangkan urang ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dina mancen damal sadi dinten. Dina materi paguneman kelas 7 SMP kompetensi dasarna tiasa diaos ku hidep nyaeta 3.1 sareng 4.1 ngeunaan pangaweruh 3.1 pengetahuan upami 4.1 mah kaparigelan atawa keterampilan. Anapun tujuan pengajaran dina ieu materi nyaeta setelah selesai mempelajari materi pada bagian paguneman, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasikan kaidah-kaidah, bentuk, struktur, teks, dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta dapat menyusun dan mendemonstrasikan teks tersebut dengan memperhatikan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks situasi. Tah, ayeuna mah naon atuh anu disebat paguneman teh? Paguneman nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atau leuwih. Dina karya sastra atau drama paguneman teh disebatna dialog. Ragam basa anu digunakeun dina paguneman aya 2 nyaeta basa loma atau bahasa akrab, bahasa lemes atau hormat. Tah, suasana dina ragam basa loma nyaeta henteu resmi, oge akrab tur jalma anu geus lila di pikawano. Babaturan, sahandapeun atau sapantaran. Sedangkan ragam basa hormat atau lemes digunakeunna dina suasana resmi, pikeun jalma anu anyar pinanggih atau jalma anu pantes dipihormat atau saluhureun urang. Nalika lumangsungna paguneman, tangtos urang teu leupas tina sikap anu hade. Kedah nembongkeun nya diantarana poin anu kahiji nyaeta kudu daria, kudu nya ulah api lain anu ngobrol jeung urang supaya sopan ka titena. Nu kadua teu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur iwalti kapepet pisan. Anu katilu nyaritana kudu bentes, daria, tetela, wajar henteu cowong atawa tarik teuing. Ya, salajengna anu kaopat nyaeta nyaritana kudu antare, henteu gancang teuing atawa ngayayay. Anu kalima naon anu ditepikeun henteu mengpar tina jejer atawa hal-hal anu keur digunemkeun. Anu kagenep nyaritana ngagunakeun lempong anu merenah. Anu terakhir nu katujuh nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmai. Di dieu aya larapna paguneman dina kahirupan sapopoe. Hidup tiasa ngadamel tangtos lantaran urang teu leupas dina paguneman dina kahirupan sapopoe. Dina lumangsungna paguneman tangtos teu leupas dina papak tatakrama. Tatakrama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, kaayaan anu diajak nyarita, jeung naon anu dicaritakeunana. Anu tujuanana mah pikeun silih hormat jeung sirih ajenan. Tah, dina tatakrama basa oge aya nu disebut undak usuk basa. Nyaeta makena basa anu disaluyukeun jeung konteks situasi. Saha panyaturna oge saha nu diajak nyarita tea. Tah di dieu aya tabel makena basa Sunda atau larapna undak usuk basa dina komunikasi sapopoe. Aya dina basa Indonesia, basa loma, basa lemes keur urang sorangan,
oge basa lemes keur batur. Hidup sadaya tangtos kedah tiasa ngabentenkeun. Sasarangan diajar. Tiasa dititenan karena kecap ayah, ibu, kakak sang adik. Contohnya eta, misal tah keur sorangan basa lemesna teh pun bapak, keur batur basa lemesna teh tuang rama. Kitu oge dina kecap ibu, ayah, lanceuk, adik. Keur sorangan pun biang, keur batur tuang ibu. Tah oge pun lanceuk, pun adinya, pun lanceuk keur saha? Keur sorangan, tuang rangka keur batur. Pun adi pikeun sorangan, tuang rai keur batur. Tah eta biasana sok pagentos antara keur sorangan jeung keur batur. Keur sorangan pun raka, padahal kedahna pun lanceuk. Koncina pun keur sorangan, tuang keur batur. My jeung your dina bahasa Inggris nama. Misalna pun lanceuk, tah koncina si lanceuk teh kan basa loma nya. Tah keur sorangan dibarengan ku basa loma, pun dibarengan ku loma. Jadi pun lanceuk sanes pun raka. Jadi keur batur mah lemas, tuang raka. Keur sorangan loma, pun lanceuk kitu nya. Tiasa kahartos? Tah kitu cenah materi dina paguneman teh. Pikeun neuleuman ieu materi pek baca paguneman anu judulna Poe Munggaran di Sakola, buku paket Gapura Basa karya Taufik Faturrahman Saparakanca kaca 2 dugi ka 4 tuluy kerjakeun pancen hijina. Sakitu anu kapihatur materi ngeunaan paguneman. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan, hapunten kana samudaya kelupatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.